Kurang mau di luhur sak mang tianap nampanan. Aing ieu mobil alus-alus mogok mau dirasa tuh kumaha di hujan teh. Nah hajijig kana mobil mogok. Urang ti luhur mang nu nandean dihandap. Entepkeun buru. Aing nyoba hujan deui aing. Ah, Sok buru. nah kitu. Cih, namang budak galak eka mana? Reo. Montong rem mobil atuh. Bisa atuh bantuan saya teh enggak sing bae ka kataan bata. Nah si aya naon ngadodorong mobil budak? Turunkeun bata ke waktu hujan kalau kamu ngadodorong mobil naon maksudna sia? Aing Faisal. Aduh, aing mang budak. Kok aing dititah nampanan bata kalah nyurung mobil. Gawat barang tuh aja sing bae atuh ye hujan. Aing mari jeung budak mah. Cakron ku aing geus goblok. Salak. Salak. Hop. Kabaran dia mah, euy. Nasaan we heula atuh. 10.000 sabungkus mah. Nasaan heula kasih teu. Aduh, Faisal payu ngeureun ieu ribuan gitu. Dah keun we. Aing bagian ngareureuh lah ya, aduh mau mobil we sampai coba panas. Mang nasaan heula mang. Nasaan heula ya. Nasaan dua we dua ya. Nyesok mah. Urang tilu kajel, Mang. Nuhun sok. Mang mau telepon. Kesan Saruang di kesedieu. Mohon deui mang. Dasar aram sih teh. Mang, urang ngapuruk teh mang Nasaan jadinya. Uruk tuh. Uruk. Nah, ada Bang saruang hiji yang sana ya. Lapan amis sih teh. Jir, ieu teh di arasaan hungkul ae ngeureulih kitu. Ayo Sal. Henteu Pak, ayo we ngarasaan hungkul ya. Ini geus ek beak sabungkus. Ngarasaan hungkul. Ngoko ieu ka aing yo. Payu sabaraha bungkus mare mak? Ngarasaan hungkul ya. Ini geus ek beak sabungkus tuh. Ngarasaan hungkul. Eueuh, aku nanya. Marang hanteu. Si goblok ngarasaan hungkul.